Aduh, di Makarsel. Nyamper si RT gitu aing. Kira-kira si RT nanya. Si RT lain. Ada si Eta pegawaian molor be persaing. Kayak. Yang dijailan gitu ku aing ieu. RT geblek pegawaian molor be persaing. Saya bang, saya mau di mana saya ngegangguan baik kayak gahil doang sih ya, saya mah. Aing, RT ongkos apa yang molor bae persaing mah. atau kumaha tuh bang? Aduh jadi RT, penandian riwah saya mah. Cek aing mah tre daripada siapa gawean molor bae mending kaleuweung ceng mah jeung aing. Dong anu boga kebon beda ngajakan kalau wong ka aing. Justru eta aing ngajak ka kebon ge ka dia, ku teu boga kebon aing. Lain ai dia boga kebonan teh tre. Bek, boro-boro ke kebon aing botok sambal ge barolong di mah. Geus be hayu mending kaleuweung bae urang. Kumanya? Saya burung lah gitu mah aing. Saya di mah aing ieur ya HF ongkoh. Atuh pegawaian molor bayar teh ya persen. Kur. Baragus sih kotok namanya, alhamdulillah. Asa nama ieu kadu buahan ini kebon. Kebon lah nong kadu. Jadi mah kararesel. Aduh, capek mata. Tadi Rizky ya, capek teh. Bina ayo. Minta diakep awak segitu. Doang kebo dan tenang diakep guna mah ayo diakep. Lalu misalnya teh kawe ya, udah udah betul injingan lalu nah ih. Teh, aing mah haus kieu. Yang mah cai teh teh. Pandelon aku dia aing manaon bu teu mana naon. Lain mending keneh ngaladogan yuk. Dogan di mana, Bek? Sok tengah radig. Kumaneh mah? Aya dogan mah kan boga di aspal. Heh. Mal endah ieu maing mah. Sebenarnya naga yang malemun kitu cara nama yang geus pirasa teh geus teu bener di bae teu geunaheun ieu, Bek. Tenang, Tre. Pokoknya mah aing kuari nunggu jawab haja aspal mah aing nungguan di dia. Dia mah geus segera naik bakal berkalapa. Bener dia nya. Awas kayak mun bohong, tungguan dihandap. Mabud ketik gue pulangan ade. Tenang, Tre. Tanggung jawab aing, kori mah hayo. Ulah sion-sion. Pan orang kawan sejati. Sejati bae dia. Angga seberung gitu mah. Seru aing ge hanginum ya. Tuh, Tre, kalapana tuh. Angga saing naik. Saya tungguan dihandap. Lamun ayah aja aspal. Geroan aing. Siap, Tre. Lo kamana dinya? Tungguan dihandap. Awas we mun mabur di bae. Siap, Tre. Pokoknya mah tangguhan ku aing. Iya kebon aing balak ieu nya. Aing sebel meureun ieu teh ka dieu aing teu nongkrong kebon. Kadu eta aya buahan alhamdulillah ngarorak keneh.
Iya saung. Baralak ieu. Berarti yang sebel ya berarti ka dia ya. Kudu dirapihan ya. Awas baik. Kah baik, sanggap. Surah anu raga kayak tadi landeh. Naonnya? Jakadu sarin ngaloraken ya. Tong ku aing. Penasaran neng. Dia mah sanggap-sanggap kalau kau nak modal aing sih sama tre. Gahil doang. Orang biang kerok nama jelma barerog di bae tanggal kalapaing. Ini mana nalagan punya taing? Ayah di aspal. Bener ya? Udah sok ngalah ke naing. Mana? Tuh. Dari ya malingan kalapaing bae dari ya. Dari ya kapok-kapok na malingan boga aing bae. Ente kaji, kayak tah si eta tah kami diajakan si eta tah. Kaji, tah si eta. Iya, ngajakan ke aing tadi ge. Iya, dia mana? Dari ya tuh kapok terang saing mah. Iya si eueuh kapok, iya si eueuh ka isin, eueuh ka sieun. Dari anak jadi naon dari ya. Maling be pagaweana. Hampura aja, hampura. Hamburanya. Kau yang dihampura dia, ngan ulah sekali-kali deh diri ya. Lamun aya sekali-kali deh kau yang awas ya. Asa kunaon teh? Pasti harus dihampurakeun ku aja aspal. Nah kudu cerik bae. Enggeus gandeng. Katijak ku sorangan. Dia ngajengkeapkeun bae para saya mah. Ku geus dihampura bae. Kajim kabina-bina teuing anak batur. Sok ngajongkok itu inju. Si Gepek tadi nanya kain. Enggak ya? Enggak. Saya tinggal yang nunjukin aja. Tinggal nunjukin eta. Supaya ketincak gitu. Bener deh nya. Awas kau yang mau bohong. Tungguan dihandap. Bahaya deh bae. Aing ketemuan nih. Untuk kaji tah si eta. Oh dia si jauh guys. Aing sih bener. Haru karsal kieu nya. Nyamper si Arta kitu aing. Kira-kira si Arta nyeunah nya? Ayo tak kalah ini. Coba. Ngerti gitu. Haru di Makarsal. Nyamper si Arta gitu aingnya. Kira-kira si Arta nyeunah nya? Aing si wajah tuh bisa.